7 ieu teh 7 lain dejek daing mah bobotoh menang pan kamari Pak Hajinya 2-0 alhamdulillah nu ngasupkeuna si Dimas Derajat jeung si Kurnia ngan hanjakalna teh ribut Pak jadi kamari teh di Jalak Harupat teh ribut nu mawi ayeuna teh nuju investigasi kursi ge halaliber kira-kira kalau pulang dari sawah dari kebon kerja ibu bapak kotor nggak badan kotor nggak pulang ke rumah mandi nggak padahal mas saya mau bilang nih mau ngasih tahu nggak usah mandi kan besok ke sawah lagi Abto meradil si Rahul mah kudu kieu leungeunna jagena sotahe kia kerung hae walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala namun yang harus diingat bahwa sebelum minta pertolongan adalah menyembah maksudnya apa tentu saja meminta pertolongan itu termasuk menyembah karena itu adalah ibadah namun ingat ibadah yang paling pokok adalah sholat yang 5 waktu maka silahkan yang paling diutamakan adalah sholat karena sholat adalah zikir yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bidadari surgaku minantu si Egi waktu anu teu pernah nunggu zaman anu terus-terusan lempang ngadugikeun urang sadaya kana hiji bulan anu istimewa di mana dina eta bulan dilahirkeunana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebatna teh bulan Rabiul Awal urang Ciamis mah sok nyebutna teh bulan Mulud meureun sami danging kieu Pak upami nyarioskeun bulan Mulud istimewa sok loba nu protes ka pribados kunaon loba nu protes ajengan meureun istimewa sote jang ajengan we cenah ai bulan Mulud teh da keur payu cenah kitu nya alhamdulillah Pak ieu oge di kaca soca teh lain balaga ngan kutunduh wangsul kamari teh ti Bogor teras wengi di Karawang heuwios we teh naroskeun oge datang teh kerek subuh ka imah tuluy ayeuna teras ka dieu alhamdulillah wengi ayeuna bagian di Kuningan enjing teras ka Sumedang ka Bekasi teras ka Tangerang heuh ngabejaan we aing payu kitu upami nyebat sasih Mulud sasih istimewa protesna kieu Pak margi sesah milari kateranganana apan dina sataun teh Allah ngadamel teh hetangan 12 bulan dina 12 bulan teh nu disebat mulia opat disebatna Muharram jadi nu disebat Muharram salaresna sanes sura wungkul ai Muharram teh dihormati ai Muharram teh dimuliakeun mana opat Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Rajab jadi tilu nyambung hiji misah aya disebat sasi Mulud teu aya oge Hapit Rayagung Sura Rajab sia teh teu didengekeun halo Bu kuduna maaf din rada ngaco geuning ieu mah nu di dieu para abdi mah tunduh aya deui sasih nu dimuliakeun teh namina Sya'ban urang mah nyebutna Rewah sami aya deui sasih nu paling dimuliakeun disebat Sayyidul Ashhur dunungana sakabeh bulan namina Ramadan teu aya disebatkeun Rabiul Awal maka sok aya nu naros kieu kahiji nakunaon geuningannya Nabi lahir teh sanes dina sasih nu dimuliakeun sanesna Hapit
sanesna Rayagung, sanesna Sura, sanesna Rajab, sanesna Rawah, sanesna Ramadan. Tapi dina Rabiul Awal mulud nu dietang teu dimuliakeun. Upamina ros kunaon nya abdi teu apal eta mah wallahu a'lam. Allah nu uninga mung ku ulama saur ulama kieu kira-kira Allah teh nuju ngabejaan ka urang kunaon nabi mah lahir geuningan sanes dina sasih nu dimuliakeun margi Allah nuju nembongkeun ka urang bahwa nabi mah mulia teh teu butuheun berkaitan jeung waktu nu mulia. Nabi mah mulia teh teu butuheun berkaitan jeung perkara nu mulia, dan nabi mah mulia ku dirina nyalira nu dimuliakeun langsung ku Gusti Allah. Justru sabalikna, naon sabalikna, segala perkara yang berkait dengan Nabi maka akan terbawa mulia. Mata kunaon urang maruludan hayang ngaitkeun diri nu hina ieu nu loba dosa ieu ka makhluk nu pangmulyana supaya kabawa amin ka hartos teh heunya geus we balik aya geus ngarti mah. Da biasana mun ditambahan deui mah sok teu ngarti. Halo Bu, badai arwi kudu aing geus beres mah balik nasihat teh. Halo Bu, teraskeun Bu. Makanya Bu, saur ulama kieu mulud muhun teu dihetang bulan nu dimuliakeun, tapi mulud jadi penentu kana muliana bulan-bulan nu sejen. Urang contohan ngarah ka hartos biasana geus ku contoh masuk ngarti leres. Contona kieu aya bulan mulia namina Rajab. Meureun ibu teh naros kunaon Rajab mulia, apan dina Rajab teh aya peristiwa Isra Mi'raj. Ditaros deui aya nu di Isra Mi'rajkeun saha? Kanjeng Nabi. Aya nabina lahir bulan naon? Mulud. Jadi cek syariat moal mulia Rajab lamun eueuh mulud sabab nabina lahir bulan matak mulud disebut bulan penentu karena muliana bulan-bulan nu sanes. Kahartos aya bulan Ramadan Sayyidul Ashhur, rajanya bulan. Kenapa Ramadan mulia? Satu, Ramadan aya petingan dilungsurkeun Al-Qur'an secara menyeluruh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dina hiji peuting nu leuwih alus tibatan 1000 bulan ngaranna teh Lailatul Qadar. Bahkan aya puasa Ramadan sebulan penuh, malah wahyu kahiji nu dilungsurkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi teh sasih Ramadan nyatana wengi 17 wengi 7 ditaros urang teh ari Quran lungsurna ka saha? Ka Nabi sareng urang umatna. Ai puasa Ramadan kawajiban kanggo saha? Kanggo Nabi sareng urang umatna. Ai Nabi na lahir bulan naon? Bulan mulud. Jadi moal mulia Ramadan lamun teu aya mulud. Ta ayeuna teh urang keur aya dina bulan mulud. Alhamdulillah. Aya di dieu aya nu ngaran Wahyu. Aya geus kawin acan. Di abdi mah pa aya ngaran Wahyu, budak teh jangkung bodas kasep pinter bager beunghar, tapi unggal hayang ka awewe eueuh nu narima. Ditolak kabeh. Begitu diwawancara awewe nu nolak Wahyu, kunaon ceteneng embung ka Wahyu, pokna naon lamun abdi narima Wahyu bisi disangka nabi cenah. Dan nu narima Wahyu mapan saha? Heueuh. Halo Bu. Kumaha we atuh da ai ngaji mada ulah peuting. Isuk-isuk ge sarua we tunduh. Leres teh watak sok aya heureuyan teh maksana kitu. Ai hayang mangaji teh serius tereh ongkoh, tapi da ai serius teuing teh nyata teu payu. Halo Bu. Teraskeun. Wios abdi heureuy. Ah wios we da ece mah teu milu mayarnya. Teraskeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
malih ieu mah aya istimewa sajabiti muludan teh aya haul rupina mah nya kitu henteu nya geus berarti abdi mau ngabahas haul ari eueuh mah lan haul henteu nya aya haul mah sanes ayeuna berarti urang muludan we namanya alhamdulillah tereh atuh ngaji teh teraskeun Bu ngan abdi bade naros teh kieu heula biasana urang dieu nyebatna peringatan maulid atau napi peringatan maulud bener ya maulid maulud itu maulud ya maulid kumaha teu kompak maulid maulud atuh kieu nu gampil nu benerna kira-kira maulid maulud ece maca itunya nyaho abdi ge maca itu mata ngomongna maulid oge bari jeung teu ngarti oge halo jelaskeun ulah kieu nya bahasana saleresna mung dua hiji maulid nu kadua maulud lamun teu maulid maulud nyebatna lamun teu maulud maulid nu katilu mah eueuh naon nu katilu cak urang deui mah mulud eueuh mulud mah hese ngahartianana nanging kieu upami nyebatna maulid eta hartosna tiasa dua hiji saur santri mah tiasa isim zaman nu kadua tiasa isim makan ai isim makan teh kata benda yang menunjukkan tempat ai makan teh tempat lain nyatu halo Bu berarti kieu urang isim makan heula maulid isim makan berarti maulid teh hartina tempat lahir tempat bapa ibu ameng ka Mekah ekela ari ka Mekah ameng atau ibadah lobana mah ulin puguh halo naon anu koslet halo halo Bu naon Bu ayo ka Mekah amang atuh nabi ibadah pan sok anu naros dek kieu cenah Kang cenah ai hajian teh lami henteu cek aing teh sakedeung hajian mah kurang leuwih seminggu dati tanggal 8 bagi tanggal 13 geus beres nah cenah geuning di Mekah na teh di dituna teh cenah 40 poe tah berarti nu loba naonna suudon nu loba umrohna nu loba i'tikafna nu loba balanjana halo Bu Bapak Ibu suatu hari ke Mekah amin jadi TKW naon we atuh datang ke Mekah Bapak mayun ke Masjid Haram Ibu mayun ke Masjid Haram di pengker teh aya Zam-Zam Tower zaman upang luhurna teh nyaji halo Ji eta lamun mayun ke Masjid Haram mapa kabelah kanan mipiran masjid we tong kalebek mapai kapali kanan mipiran Jabal Abi Qubais ayeuna janten istana kerajaan termasuk jadi naon tempat istirahat imam-imam Masjid Haram rada nikung di ujung engke bakal seueur keran eta sadaya cai nu kaluar tina keran-keran di wilayah eta blok dinya jam-jam sadaya ulah-ulah bade ngaleueut bade di guru juga di Banjuran awak tina naon di ditu mah aya di dieu mah pan balik umroh balik haji hayu cenah ka rompok urang aya jam-jam jam-jam nama sagelas dicampur jeung nu sateko cai di dieu meureun hampur aji ku aing buka kartunya meureun da teu nyaho halo Bu anu penting mah cenah berkahna halo Bu maju lagi ke ujung ada pusatnya Zam-Zam sumur Zam-Zam hari ini ditutup sudah ditutup
Namun yang mau diceritakan itu yang sebelahnya, ada bangunan warnanya itu kuning agak kecoklatan, jadi perpustakaan, eta disebut Maulid Nabi. Kunaon disebut Maulid Nabi? Sabab didinya berarti harita Sayyidah Aminah ngalahirkeun junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut Maulid Nabi, tempat lahirna Kanjeng Nabi. Ari di dieu ayeuna peringatan Maulid Nabi. Abdi nyebutkeun ieu jelas lain memperingati tempat lahir Nabi, sabab Nabi lahir lain di Jagabaya Panawangan. Mun aya nu ngomong kitu sesat sia. Halo. Ya abdi ulina ka Banten bae. Nu mah tak ngomongna jadi kieu. Atuh di ditu mah sia bae ngomongna. Atuh kan banyak. Da bahasa mah sarua bae, ngan beda rasa wungkul. Halo Bu. Alhamdulillah. Atuh abdi bulak-balik bae ka Banten ayeuna geus sabaraha kali 5 kali mah meureun. Heuh masih ngabajaan payun nu ayeuna bae geus 5 kali ka ditu. Halo, halo. Halo Bu. Pan disebutna ge naon? Lamun barudak teh Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsa ngaramana Sayyid Ibunda Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa da'waiha wa afiyatil wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala dibabarkeun di Makkah moal ngeunaheun, dibabarkeun di Panawangan moal ngeunaheun. Leres teh bari jeung nya memang di Mekah. Halo Bu. Jadi maulid tempat teu sah. Sabab Nabi mah lahirna di mana? Ada ieu maulidan di mana? Di Jagabaya. Matak cek abdi ge balik teh tadi oge. Da teu sah. Halo Bu. Tenang, aya nu kadua. Naon nu kadua? Maulid disebutna isim zaman, berarti kata benda yang menunjukkan waktu. Berarti lamun ngomong peringatan Maulid Nabi memperingati waktu lahir Nabi. Ngan pertanyaanana urang akurkeun, ai Nabi lahir dinten naon? Ari ayeuna poe naon? Cek aing ge teu asup deui. Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul. Ari ayeuna tanggal sabaraha? Teu asup deui wae. Matak kita dititah balik ge cek abdi ge kitu. Tempatnya teu asup, waktunya teu. Atuh kumaha? Halo Bu. Tenang, pan aya nu katilu. Naon nu katilu? Maulud. Naon cenah? Maulid, maulid, maulud. Naon ai maulud? Maulud mah isim maf'ul, hartina anu dilahirkeun, kata benda yang menunjukkan objek. Maka lamun ibu ngomong maulud Nabi, memperingati maulud Nabi, berarti nginget bayi mulia nu dilahirkeun. Nu dimaksud nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau katakan begini, maulid Nabi jelas tempatna, maulid Nabi jelas waktuna, tapi maulud Nabi, mengingat Nabi, jangan dibatasi waktu, ulah dipuguhkeun tempat, tapi kudu unggal waktu, unggal tempat, urang inget ka Kanjeng.
Kunaon sabab moal mungkin menang ridona Allah lamun urang teu nuturkeun saha Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Jigana sepuh urang tika pungkur nyebatna muludan teh nu dimaksad mauludan ngan ami gampang jadi kabeh emul. Heueuh. Halo. Teraskeun. Bu. Jadi urang teh keur naon? Heueuh, muludan we nu paling gampang. Wis teu ngarti ongkoh nu dicaritakeun tadina. Halo Bu. Teras nu ditaroskeun teh kieu, Ustad cenah ari muludan teh rek nanaonan pan ayeuna teh aya jalma nu teu beukieun muludan. Aya. Sok ayanya ai berekatna mah beuki. Nya beuki dadahareun. Leres teu? Cenah ajengan eta teh kumaha jalma nu teu beukieun muludan? Masalah henteu? Teu aya masalah. Rek muludan hayu henteu oge teu naon ngan ulah sok tuluy rewel nya nyalahkeun batur pokna teh cenah bid'ah eueuh ti dituna sesat neraka. Atuh neraka kabeh ieu. Atuh komo cenah ajenganna manusia sok mapai bae. Halo Bu. Na'udzubillahi min. Matak lamun aya nu naroskeun eta cenah muludan rek nanaonan waleran kahiji muludan mah keur bunga ku anugerah jeung kasih sayang Allah nu paling ageng dalam bentuk lahir sareng diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ingat-ingat Bu, Nabi mah antawis lahir sareng wafat itu sami. Lahir Senin, wafat oge Senin. Lahir 12 Rabiul Awal, wafat oge 12 Rabiul Awal. Jadi sami. Senin 12 Rabiul Awal. Bedanya apa? Nabi lahir itu waktu fajar. Waktu fajar trek subuh. Tapi kalau meninggal adalah waktu duha. Maka nu teu beukieun muludan ngomongna naon? Eta jalma nu sok maruludan cenah. Eta teh memperingati lahir apa memperingati wafat? Cek abdi boloho. Di mana aya jalma bunga ku maot? Kajaba ustad we innalillahi terada bunga. Hampura Pak. Pan lamun di masjid innalillahi sedih teh. Sedih pan aya nu maot. Cek ustad sarua innalillahi ngan rada alhamdulillah ya teh. Proyek. Pak abdi heureuy Kang hapunten Kang abdi heureuy. Sarua bae abdi ge sarua bae. Sarua bae pemain tahlil aing ge. Atunya heuh ari keur teh usum mulut manya tahlil. Halo Bu. Matakna lamun aya nanya kitu atuh boloho piraku aya jalma bungah ku naon? Ku maot. Leres henteu? Matak ieu mah bungah ku naon? Ku lahirna Kanjeng Nabi sebagai karunia dan rahmat dari Allah yang paling besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Mun rek Allah sarerea, mun rek repeh sarerea. Sing puguh mi teu kagok ieu kana ceulina. Aya ceulina. Halah. Yang ngaranna lina di gerowan ece panjadi ceulina. Teraku teu ngarti keneh ongko barudak wel ieu teh. Halo Bu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saur Allah teh naon? Qul bejakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillah kalawan karunia Allah
wa bi rahmatihi jeung kalawan kanyaah Allah fabidzalika maka ku eta pisan falyafrahu jalma teh kudu bararungah. Halo Bu, ari anugerah naon, ari karunia naon? Ingat-ingat, karunia mah ongkoh teu dipenta tapi dibikeun, eta karunia. Abdi naros, ibu bapak unggal dinten teu nuhunkeun ya Allah sehatkeun abdi, unggal dinten teu kitu ngadoa. Unggal waktu teu aing mah nanya ge unggal dinten teu ai osok mah nya teu unggal poe ngaranna. Unggal dinten teu ngadoa hoyong sehat, unggal dinten teu ai sehat na unggal dinten. Unggal dinten teh eta ngaranna naon? Karunia. Leres henteu? Pan urang teh teu nuhunkeun sehat unggal dinten tapi ku Allah dipaparin sehat unggal. Leres henteu? Atawa karunia mah kieu Pak. Karunia mah gaweana saeutik buruhna gede. Eta karunia tah. Urang jaga sadayana lebet ka surga. Amin. Talebet ka surga teh lain naon, lain ladang ibadah, da ibadah ibadah duka teuing bener duka henteu, ibadah petot, ibadah saeutik, ai buruh agung surga salamina, namina naon eta? Karunia. Leres henteu? Dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus bergembira. Pertanyaanana, aya henteu karunia jeung kanyaah Allah nu leuwih ageng tibatan lahirna Kanjeng Nabi? Aya henteu karunia jeung kanyaah Allah anu leuwih ageng tibatan diutusna Kanjeng Nabi? Jawabana teu aya. Nu matak urang muludan teh keur bungah ku karunia jeung kanyaahna Gusti. Halo Bu, pan aya dina syair ge di abdi mah nu nuju ngetren teh Habib Syekh uningan teh Bu. Habib Syekh nu eta teh aning. Halo. Law kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fi jahimi mukhalladan bitabbat yadahu fi jahimi mukhalladan teng 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 teng. Arapal henteu? Hese aya jeung nu teu nyaho teh. Jigana hese sinyal di dieu mah pakuwu. Halo. Aya sinyal? Beli eueuh meuli kuota teh jeung sinyalna. Halo. Teu apal? Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad teng 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 teng. Heuda percuma kita itanya homah. Teu apalnya. Wanci burit surya rek pamit, hujan letik ngaririncik, kingkilaban pating kolebat sisi basisir Jayanti, mangsa sarep narek datang di barengan kingkilaban. Halo. Nu kitu mah apa? Goblok. Ampun aing mah. Apunten. Ambil heureuy ya abdi nya. Halo Bu. Bu. Teraskeun. Naon? Heeh Jayanti. Pasti eta teh pasti. Nu diteraskeun teh Jayanti heeh. Ai Jayanti keluar, Habib Syekh keluar, inu nyawer eueuh. Halo Bu. Nyawer moal.
Sedih aing aduh. Kat sedih kieu. Halo. Ayeuna hiburan mah nyelalawer. Ari ka kiai mah beuneu nya. Ai pokna teh naon? Wah piraku kiai, aya kiai disawer. Ih ulah piraku urang usumkeun. Halo. Da bener sok lamun hiburan mah teu kaup di gerowan, pakuwu ge da maju. Nya mun di gerowan teh hiburan, nyan leres teh? Leres? Pan aya geuningan. Banon dari yap ka dia sakedeng Mang Pangurang tepung lawung Mang Pangurang aprok jongok jeung nu geulis. Banon dari ditilik digigir lenggik ditetep dihareup sieup. Aduh alah ieu Bapakku jaga baya anu bager kapayun. Aya pakuwu jaga baya. Jam sabaraha? Halo Bu. Sok geura contohan ku rahayatna geura. Aya nu ngomong teu boga duit sing leungit sia aing mah tah. Halo Bu. Teraskeun Bu. Atuh da cenah sanes teu gaduh. Teu mantun, mun sorangan mantun, mun batur nyandak, inget-inget. Mun sorangan mantun, mun batur nyandak. Ongko orang Sunda tapi teu nyaho mantun jeung nyandak. Jadi mun ka batur mah ibu nyandak naon eta? Tah nyandak ka batur. Mun sorangan mah naon? Mantun. Abdi ieu mantun keresek. Gitu. Kartos teu. Ieu teh nu hajat masalahna mah pun laka. Lain pun raka, pun lanceuk. Leres teh. Mun sorangan pun bojo. Mun batur tuang garwa atau nabi tuang istri. Eta sedang lah tuang istri, pangluhur mah tuang garwa. Saha teh pun incu, tanu sorangan incu, mun batur putu. Lamun sorangan biasana make pun, mun batur mah make tuang. Abah, tuang putu sumuh huncep sareng kopi duh, sareng udun di cenah. Cek aing teh atuh sia makana lebokkeun wae. Halo Bu. Ayo deui nu kieu. Nini eta teh putu muhun nah teu ngahiung cenah. Aing teh aya deui. Halo. Ada ieu putu mah ngahiung. Heeh. Halo Bu. Geus atulah aing mah disawer henteu ieu teh. Kadon heureuy we. Halo. Teraskeun Bu. Naon tadi teh? Heeh kitu. Halo. Halo. Teraskeun. Tadi teh naon? Aya nyandak, aya mantun. Heeh. Jadi nu can mawa duit ge balik we ditungguan ku aing. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abdi teh nerangkeun teh nu tadi. Lau kana hadza kafiron. Lamun bukti ieu jalma kafir, ieu teh jalma kafir. Teras manehanana bitabbat siyadahu fil jahimi mukhallada jaa dammuhu, datang panyacan ti Gusti Allah. Di mana? Dina Quran, dina ayat tabbat siyada abi lahabil saha teh? Saha? Abu Lahab. Abu Lahab kafir. Namin ngaranna ku Allah disebut dina naon? Dina Quran. Oh piraku tabbat siyada teh apa? Leres teu? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teruskan ka Pak Haji mun di Mekah mah kitu. Jaga baya mapan eueuh nu kitu.
Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mun di Mekah, mun di mana? Mun di Mekah. Atau tanya hudai bae. Duh, sarara di kieu aing mah. Aya nu ngimaman alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di ditu aya nu ngimaman teh alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tanya ho. Geus atuh ngarina YouTube tingali. YouTube eueuh deui. Aing gaul dong. YouTubean atuh ulah eleh ku nini di abdi mah nini ge YouTubean minimal saminggu sakali ku abdi dibere kesempatan nini cek aing memeh pangajian YouTubean heula bener Pak na speaker gogorowokan YouTube alaina taubat cek aing teh eta mah lain YouTube watub sia teh disangka nama YouTube teh meureun pupujian mun disangka. Halo Bu, duh teu beres-beres. Tadi teh aya jalma kafir nu ku Allah disebut cilaka dina Al-Qur'an. Ngaranna teh Abu Lahab. Ingat-ingat, kafir cilaka bari cilakana dicap langsung ku Allah. Ngaranna wae disebut dina urang loba dosa disebut teu ngaranna ku Allah dina Qur'an. Teu. Leres henteu? Leres henteu? Jalma kafir Abu Lahab dicap ku Allah dina Quran jadi jalma nu cilaka fil jahimi mukhallada di dalam neraka jahanam selamanya. Tapi ata annahu fi yaumil itsnaini daiman datang keterangan nyebutkeun bahwa Abu Lahab eta yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fi yaumil isnen tiap poe Senin yukhaffafu diringankeun siksana ku Gusti alasanana naon lis-sururi bi ahmada gara-gara bunga ku Kanjeng. Jadi kocapkeun dina hiji waktu Abu Lahab keur diuk eta dina kursi di imahna telami gancang ai torojol hamba sahayana nu awewe ngaranna teh Suwaibah al-Aslamiyah eta nyamperkeun nyamper Suwaibah bari jeung kagok da meureun kadunungan teh ieu Suwaibah teras nyaketan ka Abu Lahab maret lir gade wong wiswano yawano pisan kalawang torok tok tok percuma tadi teh nu nyawer. Halo Bu datang Suwaibah bos maaf bos naon bah lain abah Suwaibah bos aya kabar bos naon Aminah bos kunaon Aminah pan Siti Aminah teh berarti ipar karena rairaka antara Abdullah rama Kanjeng Nabi sareng Abu Lahab. Aminah bos geus ngalahirkeun anu bener maneh leres budakna naon cing bos jalu bos kira-kira gitu lalaki muhun pamegat eta cek Abu Lahab naon duh bungah teuing ponakan geus lahir mangkaning budak teh pan yatim da dulur teh Abdullah geus eueuh geus maot cek Abu Lahab nuhun bah maneh geus ngabejaan ka urang berita gembira pokona kieu ti samet ayeuna maneh merdeka lain hamba sahaya deui ayeuna jig mangkat ka imah Aminah kaditu pangnyusuankeun eta orok panguruskeun bantuan Aminah bos tapi si bos kumaha mun hayang ngopi nyieun sorangan lamun hayang dahar masak sorangan tapi kan pabalatak dibereskan ku aing pokoknya jig mangkat ka ditu ku bunga padahal lain bunga ku lahirna Nabi kade bunga ku lahirna ponakan leres henteu padahal mah bungana ku lahirna ponakan lain pedah Nabi tapi pedah ponakan anak dulur ngan budakna jalu lalaki
dimerdekakan Suwaibah sebagai rasa gembira Abu Lahab tina lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ku Allah diringankeun siksana unggal poe Senen pedah Nabi lahir dinten halo, maka terasan sairna naon famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi, terus kumaha sangka anjeun, kumaha sangkana lamun aya jalma anu salila hirupna bi ahmada masruron manehanana bunga ku ayana Kanjeng Nabi wa mata muwahhida bari maotna nyandak tauhid iman Islam. Saha urang unggal waktu bunga kulahirna Nabi bari insyaallah maut husnul khotimah. Lamun nu kafir wae menang keringanan siksa atuh komo jalma nu iman bunga kulahirna Kanjeng Nabi bakal dipaparin kasaean dunia akhirat ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal matak tong calam berut wae nya mending keneh ge lobakeun menyawer eta ku keukeuh cenah. Alhamdulillah. Jadi ieu teh keur naon bunga ku karunia Allah kanyaah Allah nyaeta lahir sareng diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nu kadua muludan bade naon bisi kurang kirang teh aya sebenarnya mah cekap sebenarnya mah ngajawab muludan rek naon eta we nu nembe. Di mana keteranganana Syarah Bukhari namina Fathul Bari nyarioskeun eta tentang Abu Lahab nu diringankeun siksana. Rek nanya kenaon deui? Bukhari loh. Cok geuleuhna teh kitu ai cocok. Asup ai teh cocok lain. Doib cenah kitu. Heueuh nu teu beukeun muludan teh sok kararitu ngomongna teh. Matak belucat balicat wae da. Matak kema kiriman we berkat muludan. Kalau mau dahar, hayo sia eta teh muludan gitu. Halo Bu, teraskeun. Nu kadua muludan bade naon? Muludan mah ekspresi nembongkeun cinta urang ka Kanjeng. Emot-emot ku sadayana, emot-emot ku sadayana. Cinta ka Nabi hukumna wajib. Hukumna ingat-ingat. Cinta ka Nabi hukumna kunaon kitu sabab Kanjeng Nabi mah langkung tipayun cinta ka urang malah cinta na Nabi urang can lahir gubrag ka alam dunia Nabi mah tos cinta jeung rindu kangen ka urang padahal urang mah can lahir. Halo Bu. Nu kadua cinta na Nabi ka urang langkung ageng jauh tibatan cinta na urang ka Nabi sabab cinta na Nabi mah ti dunia dugi ka akhirat dugi ka salamina pan surga mah salamina Pak. Betul? Betul Bu? Matak urang cinta ka Nabi wajib jeung ulah sieun teu dibales. Beusina urang jeung sesama urang. Ari urang jeung urang mah pan kitu ning bogoh ka hiji awewe duh sieun Ambon sorangan laras teh Ambon sorangan teh naon cau Ambon di korangannya sieun Ambon lain nu benerna mah nu alus manaon batu turun keusik naek kalapa tonggoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana laras teh tah nu karalieu teh bejakeun ka barudak teh nu kitu teh bejakeun da abdi ge ngora keneh ngoralin nya lumayan gitu kolot. Halo Bu, maksud abdi budak urang kudu apal nu kararitu da urang teh urang Sunda jadi kudu nyaho nu kitu. Beres Bu? Ari urang mah pan sieun. Aya lalaki bogoh ka hiji awewe tapi manehanana bogoh henteu nya ka urang jadi urang teh bisi teu dilayanan engke naon ke ngarasa nyeri hate nya leres henteu. Ai pek mah bener dilayanan. Akhirnya pan bunga dikirim teh pahugi teh seblak mah baso mah jus mah acan kapimito haun teh geuningan pajeg teh martabak unggal peuting jeung udud nya leres aya pek malila-lila kasebut nama hubungan
Padahal awena mah teu jeung hate, akhirna pan cek lalakina teh, "Neng, kita kan udah lama hubungan, kita nikah yuk." Ai jawaban cek awena naon, "Aa maaf, ternyata cinta aku bukan buat Aa. Aku udah mencoba tapi hati ini nggak bisa bohong." Akhirna teu daekeun diajak kawin. Atuh kan cerik manehanana bari ngahulang da sadar si horeng manehanana teh ternyata teu cinta bener ka manehanana. Kini ku sadar kop sekop cintaku ini kop sekop tak berarti untuk tuh kedengekeun cek aing ge. Ai bagian nu kitu mah nyaho Pak Kubu. Berarti percaya abdi aya sinyal. Da nyaho sekop geuning. Ngan ulah nurutan budak, kabayang teu ini joget sekop. Halo. Halo Bu. Da bener kawinna teh jeung lalaki nu sejen. Begitu kawin jeung lalaki nu sejen ternyata lalakina ge teu bener ngamanfaatkeun kakarek 3 bulan cerai. Nauzubillahi min. Atuh cerik awewena balik deui ka lalaki nu ti heula. Aa ternyata aku salah pilih. Aku sakit hati, aku sedang sedih. Ternyata dia itu tidak tulus cintanya sama aku. Cuman 3 bulan, sekarang aku udah dicerai. Aa kan dulu mau nikah sama aku. Aku ridho untuk nikah sama kamu. Cek lalakina naon, maneh itu heula keur palawan diajak kawin ku urang embung. Ayeuna geus randa kalah ngajak kawin. Emangna aing tukang tambal ban cenah. Kunaon tambal ban teh? Nah seuri Bapak jika nu ngarti wae naon cenah Pak? Tukang tambal ban berarti nu beuki karanda teh tukang meureun teh nyaho aing mah. Aya teh cenah nu rumah tangga ge dagem berarti bocor, nu neruskeun ge berarti tukang tambal ban kabeh. Ngan eta mah bocorna ku sorangan. Halo Bu, teraskeun. Nganggona biasana naon Bu? Anu biasa teh nepi nu tubeles. Tubelas. Halo. Ingat-ingat, cinta sejati mah moal nungguan dibalas. Leres abdi mah. Cinta sejati mah moal nungguan di. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati, namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Semua bila kamu ngas aing mah inu kitu meni karompaknya. Pokoknya mah ingat-ingat lamun leungeun abdi geus kieu berarti oma. Heda oma mah kieu bae nya. Harapal oman teh. Pan oma mah lamun rek nyanyi ge pidato heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami Sunneta bisa berjumpa dengan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Namun yang harus diingat bahwa bangsa Indonesia bulan-bulan ini akan menghadapi pilkada serentak secara nasional. Maka kami menghimbau perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan, jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita mau diadu domba. Cek oma maksudna rek nyanyi adu domba omana teh. Ida oma mak itu. Apal henteu? Adu domba mengadu domba. Domba dipertarungkan. Da kudu aya neuhan oma. Nya bener. Apal henteu? Demi kesenangan domba jadi korban diadu domba. Baba dom domba, baba dom domba, adu domba, be embe. Bener aing masuk lamun konser oma kitu da.
geus atuh sia teh pan rek ngaji aya nu hatena kitu onggo cenah pengajian tapi kalah kitu we heureuy jeung nyanyi cicing ai teu bisa malah abdi ge nyaho sok eta teh pedah teu bisa. Halo halo Bu teraskeun hadapan abdi ge duka ti saha ujug-ujugnya ho kan itu ka abdi heuh teu nyaho pokona mah kitu we qadarullah alhamdulillah. Bu naon tadi teh aing mah kana eta wae inti nama naon inti nama ye intina bahwa cinta sejati mah teu nungguan dibales tapi ka Kanjeng Nabi mah pasti dibalas jeung langkung ageng balasan cinta Nabi ka urang lain amin da emang geus heueuh. Halo Bu matak ye emut-emut pan ari ngaranna cinta mah nurut ari cinta mah naon nurut ngaran jalma cinta mah nurut. Ayeuna kieu ceuk ibu teh jalan-jalan yuk cak bapana teh hayu begitu jalan-jalan mah lapar lah cenah urang milarian ieu lah tempat dahar tuh di warteg atau nepi naon lah cak si ibuna teh ulah atulah mending kene ngabaso atau mie ayam cadu aing mah pasti ngabaso kunaon da sabab cinta ari cinta mah nurut leres ente atuh urang ge kitu ka Nabi nurut ka Kanjeng mana abdi nyebutkeun dua perkara weh moal aing moal ngacungkeun leungeun da ayeuna geus dina lomerannya leres ente sok dia anu moto mungkin teh cenah tuh eta ge ngadukung nomor sekian cenah kitu moal matak moal tos di nomoran Pak ayeuna tosnya. Halo Bu matak moal ngacungkeun leungeun pokoknya ingat-ingat dua weh tengenah nya mun ek nuturkeun Nabi paling henteu dua naon kahiji ingat-ingat kahiji lamun urang can bisa gawe hade ka batur minimal hirup ulah ngarugikeun batur bawa balik naon cenah lamun urang can bisa mere hade ka batur minimal hirup ulah ngarugikeun ieu mah mere kahadean henteu ngabantuan henteu mere duit henteu kalah hirup jadi cucuk coba naudzubillahi min leres henteu. Nu kadua ingat-ingat bawa balik cek abdi ge maksud bawa balik teh sing jadi ilmu pokona ingat-ingatnya. Nu kadua ieu emut-emut deui ulah mikiran batur hade atawa henteu ka urang mending keneh ge pikiran mah urang ngusahakeun bisa tetep hade ka batur pokona batur mah karep rek hade rek henteu ka urang pokona urang mah hayang ge hade ka batur naon sabab Allah moal nanyakeun batur hade atau henteu ka urang nu ditaroskeun ku Allah mah urang hade henteu ka batur. Leres ente ingat-ingat tah dua we hayang nuturkeun Kanjeng Nabi mah leres Bu matak cek abdi naon cinta sejati itu tidak menunggu dibalas orang mau baik atau tidak sama kita terserah yang penting kita berbuat baik kepada mereka naon sabab dasarna cinta ka Kanjeng Nabi ibadah ka Gusti sakitu-kituna empek wae rek ngabalas rek henteu. Betul? Satu junte nu mawi apanan dina haditsna naon saur Kanjeng Nabi la yu'minu ahadukum teu sampurna iman salah saurang di antara aranjeun hatta akuna sehingga aku kata Nabi ahabba paling dicintai paling disayangi min waladihi daripada anaknya wa walidihi dan orang tuanya wan nasi ajmain dan manusia seluruhnya jadi cinta ka Nabi mah kudu nomor hiji heueuh pan bingung abdi teh puguh ari keusum politik teh kieu aing marudatna teh. Halo jadi cinta ka Nabi mah kudu jadi nomor
aya nu protes ka abdi, Ustad berarti mun kitu mah nabi teh doktrin hayang di nomor hijikeun. Berarti nabi teh naon ngomongna nepi ka kitu teu sempurna iman lamun nabi can di nomor hijikeun. Berarti nabi teh hayang didama-dama. Halo Bu, ingat-ingat kunaon cinta ka nabi nomor hiji? Abdi naros. Lamun ibu bapak cinta bener ka kanjeng nabi, kira-kira cinta bener teu ka anak? Cinta bener ka anak, ngadidik budak bener moal ngadidik kunaon? Dan nu marentah kitu teh saha? Kanjeng Nabi. Leres teu? Lamun bapak ibu cinta ka nabi bener, bakti moal ka indung bapak ka kolot. Bakti sabab nu marentah kitu na ge saha? Nabi. Lamun urang cinta bener ka nabi, bakal alus moal jeung papada jeung sasama. Alus dan nu marentah kitu na teh saha? Kanjeng Nabi. Tapi ibu bapak cinta ka anak belum tentu cinta ka nabi. Cinta ka indung bapak belum tentu cinta ka nabi. Cinta ka sasama belum tentu cinta ka kanjeng nabi. Tapi lamun cinta ka nabi, tong boro ka sasama jelema, lingkungan bae oge bakal dijaga. Betul? Betul Bu? Alhamdulillah. Matak cinta ka nabi kudu jadi nomor hiji. Alhamdulillah. Halo Bu. Duh ieu teh ngomong cinta nabi, emang na kumaha kitu nabi na ka urang? Pan aya dongengna. Dina hiji waktos kanjeng nabi nuju kampal sareng para sahabat di hiji tempat. Ari ujug-ujug ieu kanjeng nabi teh ngecelakeun Cisoca alias nangis ngaranna nangis nabi. Padahal teu aya kajantenan naon ieu sadaya sahabat nu aya di eta tempat ngaraos bingung-bingungan anu teu manggih tungtung susah manah taya sudana. Ieu teh naon sababna naon alatanana padahal teu aya kajantenan naon-naon geuningan kanjeng nabi teh ngecelakeun cipanon kitu kaayaanna torok tok tok. Emang aya jerengan? Nabi ujug-ujug nangis. Atuh sahabat bingung. Saur sahabat kieu, ya Rasulullah, kunaon geuningan Gusti Rasul teh nangis pan ieu teh teu aya kajantenan naon-naon. Emut-emut walaran Nabi. Sahabat, kami teh keur kasiksa kurasa rindu ku kangen. Saur sahabat, ya Rasul, rindu sareng kangen ka saha dugi ka Gusti Rasul ngecelakeun Cisoca. Dawuh Gusti Rasul, sahabat, kami teh kerindu keur kangen ka kakasih kami. Sahabat beuki bingung deui bae Pak. Bingungna kieu, ya Rasulullah, pan abdi teh sadaya ieu. Ieu teh pan cinta ka Gusti Rasul. Gusti Rasul cinta ka abdi, berarti abdi kakasih. Kunaon Gusti Rasul kangen, pan ieu abdi aya payuneun. Dari kangen mah rindu mah kanu jauh. Leres henteu? Rindu mah kanu modal ibu jeung bapak baheula keur hahadean pan can kawin can saimah pan rindu wae. Heuh bener henteu? Ari ayeuna geus saimah rindu keneh henteu ka salaki? Dengekeun sia teh henteu tah. Cek bapak-bapana teh sarua wae aing ge boro-boro rindu neulebeungeutna ge rudet. Da ai rindu mah kanu jauh. Leres henteu? Hati-hati Pak. Ibu-ibu ayeuna mah rindu lain ka bapak kanu jauh. Ka anak maksudna anak pan geus rumah tangga, anak digawe jauh, matak sok rinduna teh saha? Rindu siapa? Rindu salaki batur. Ulah sia teh. Hehe haha kumaha? Ulah. Halo. Heuh kumaha tuh? Pokona mah Ade Astrid mah album beak sapangajian. Halo. Teraskeun Bu. Teraskeun. Atuh da lebar Pak anu viral teh dilagukeun mah. Bu. Dawuh Nabi teh naon? Sahabat anjeun mah sahabat kuring. Kuring mah rindu oge ka kakasih kuring. Beuki bingung sahabat. Nah saha Gusti Rasul dugi ka ngecelakeun Cisoca rindu ka kakasih. Saha atuh kakasih seh? Diwaler ku Rasul naon? Emut-emut.
kakasih kami teh nu dipikarindu ku kami nepi ka Gusti Rasul ngecelakeun Cisoca teh naon saur Kanjeng Rasul nyatana jalma-jalma anu hirup saenggeus kuring ninggalkeun alam dunia manehanana teu pernah ningali kuring teu pernah panggih jeung kuring tapi iman ka kuring cinta ka kuring nuturkeun ajaran kuring sahata teh urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal hari-hari tak nuju kajantenan eta urangna tos aya teu acan nu mawi cek abdi naon nabi mah langkung tipayun cinta jeung rindu ka urang padahal urang teu acan aya piraku urang teu rek rindu ka nabi leres teh Bu nu mawi hadisna emut-emut saur Kanjeng Nabi teh tuba liman ro'ani wa amanabi emut-emut bahagia pikeun jalma anu ningali kami iman ka kami saha sahabat mah paninggal Kanjeng Nabi pendak sareng Kanjeng Nabi teras iman ka Kanjeng atuh ai urang kumaha dina salajengna eta hadis emut-emut hetang ku sadayana tuba 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 sabaraha kali 7 ieu teh 7 lain dejek daing mah bobotoh menang pan kamari Pak Hajinya 2-0 alhamdulillah nu ngasupkeunna si Dimas Derajat jeung si Kurnia ngan hanjakalna teh ribut Pak jadi kamari teh di Jalak Harupat teh ribut nu mawi ayeuna teh nuju investigasi kursi ge halaliber nu jadi masalah engke teh ngeunaheun jadi Komdis teh bakal ngahukum Persib lamun engke larangan bertanding sampai beres turnamen kan lieur nu rugi bobotoh oge nyaeta memang masalah nama kamari awalna keur ngalawan Port FC teh anu klub Thailand nu aya si Asnawian gara-garana eleh pedah aya bobotoh nu ngomong kieu sia teh dibayar main teh sing balik atuh anjing cenah kitu aya meureun pemain ge da mung eleh sarua ngan heueuh kumaha meureun da eleh nya maka akhirna naon cok bobotoh teh ari pemain itu Persib sepanjang kontrak bobotoh Persib sapaehna cenah kitu nu matak akhirna raribut doakeun nya sing jadi haradel hayeuna mah ka insyaallah ngalawan Port FC na bisa menang lah insya daruakeun lebar kamari teh pentas juara nya penya sia teh ngadenge we aing ngomong naon halo Bu teu bisi disangka dejek abdi kieu teh henteu abdi bobotoh halo Bu maksud abdi mah sabaraha kali Rasul nyebat teh 7 kali naon nu 7 kali teh bahagia 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 7 kali nu tadi mah sabaraha kali sakali bahagia jalma nu ningali kami saur Kanjeng Nabi iman ka kami ai terusanana bahagia 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 duy ka 7 kali Rasul nyebat bahagia saha liman lam yaroni wa amanabi jalma nu teu pernah belum pernah melihatku kata Nabi tapi iman kepadaku cinta kepadaku mengikuti ajaranku sahata teh urang disebut bagja nage 7 kali kumaha coba pikiran geraku urang mah dulur Nabi lain turunan langsung Nabi lain lemburna tebih ti lembur Kanjeng Nabi leres teu zaman hirupna oge tebih tina jumenengna Nabi tapi ku Allah dipaparin iman ka Gusti Allah iman ka Kanjeng Nabi cinta ka Nabi nuturkeun ajaran Nabi sok terek disebut bagja kumaha alhamdulillah matak bagja na dugi ka 7 sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nih sebelumnya saya mau nanya dulu nih Bu. Halo. Kira-kira yang hadir di sini pada punya dosa enggak nih? Halo. Kira-kira punya apa banyak? Banyak. Wong tiap hari kita punya dosa, makanya jadi banyak. Betul Bu? Betul Bu? Begini Bu, maksud saya kan kita mencontoh Nabi. Nabi itu enggak punya dosa. Kita kan bingung buat nyontoh Nabi. Betul? Nabi
itu nggak pernah salah, nggak pernah dosa. Makanya Nabi itu suci, Pak. Nah kita banyak dosa, makanya kita nyontoh Nabi nggak bisa nggak punya dosa. Berarti nyontohnya yang kedua apa? Bahwa Nabi itu walaupun bersih suci dari dosa, Nabi itu istiqomah. Apa? Minimal 1 hari 1 malam istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Nah ibu bapak berapa istighfar? Halo? 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 Padahal Nabi nggak punya dosa. Istighfarnya berapa? 70 kali itu minimal dalam 1 hari 1 malam. Halo? Nih kira-kira yang hadir di sini suka ada yang ke sawah, Bu? Ada sawah di sini, Pak? Kebun ada? Kira-kira kalau pulang dari sawah, dari kebun kerja, ibu bapak kotor nggak badan? Kotor nggak? Pulang ke rumah mandi nggak? Padahal mas saya mau bilang nih, mau ngasih tahu nggak usah mandi, kan besok ke sawah lagi. Rugi dong, air dipakai rugi, makanya nggak usah lah, nggak usah mandi. Halo Bu, bapak ibu suka lapar? Suka lapar? Kalau lapar kira-kira makan nggak? Padahal nggak usah makan, 2 jam berikutnya itu udah lapar lagi. Betul Bu? Ini yang diomongin saya bener apa salah? Bener apa salah? Salah dong. Halo Bu, Kiai ini berbelit-belit maksudnya apa? Maksud saya begini Pak, kan ungkapannya begini, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus, kecil pun bisa jadi besar. Betul? Makanya satu apa? Jangan anggap enteng dosa kecil, karena kalau terus menerus itu akan jadi besar. Tapi yang kedua, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Sebesar apapun dosa kita, kalau mau taubat kembali kepada Allah, istighfarnya yang banyak, maka insya Allah dosa itu berkurang, bahkan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo Bu? Halo Bu? Kita nyontoh Nabi, Nabi bersih, Nabi suci, kita nggak bisa. Tapi Nabi ngasih contoh lagi, istighfarnya tidak kurang dari 70 kali sehari semalam. Maka kita pun sama, kalau pengen bersih dari dosa ikut Nabi. Apa? Perbanyak istighfar. Insya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ngeus ngap aing. Teraskeun Bu, teras kieu ari nu cinta mah sok rindu. Jadi resiko cinta mah pasti naon? Rindu. Leres henteu? Bapak apal si Andin teh Pak? Cicing, Ibu Cicing. Si Andin Pak apal Pak? Si Andin teh satu ngaran aslinya teh. Amanda Manopo, apalnya banyak anu sok dina iklan luwak liuk. Eta apalnya gelis teh Pak. Gelis mana aja yang pemajikan Bapak? Seimbang. Gelis kene si Andin, bener teh. Tapi tanya si Bapak rindu teh kasih Andin? Henteu, kunaon? Sabab eueuh cinta. Leres. Tapi Bapak baheula keur cinta, sanajan jauh banget najang si Andin, modal nu kararieu. Itu kan Bapak rindu wae. Hampura-hampuranya. Halo? Naon sabab narindu? Sabab aya leres henteu? Lamun geus cinta rindu, lamun geus rindu biasana loba nyebatkeun namina. Kitu urang ge ka Nabi, matak sing loba nyebat jenengan Nabi dan nyebat jenengan Nabi mah terus jadi pahala sabab dilebetna sholawat.
pan mun disebat jenengan nabi walar kunawan sholawat sallallahu alaihi wasallam osok sholawat tara bararebu tuh hari ditanya jadi gandeng sabaraha rebu sakengingna mah teu kaharti paling oge kieu ibu osok sholawat osok sabaraha rebu aduh alhamdulillah Pak Ustad teu kaetang cek aing nya heueuh moal kaitung da tara siga ditanya geuningan dan ayeuna ditanya pan cenah pokna teh naon aya tabungan di bank ke gaduh sabaraha miliar pokna naon saya mah teu kaitung heuh da teu gablek aya ngitung naon aya teu boga leres henteu Bu urang dia bakal maot bade maot jika tuh bisa rek teh heula mah ngan ulah ayeuna riweuh halo ya serius ya abdi ya kaitanana naon ieu teh sholawat ongkoh maot kieu pan urang teh lamun pendak jeung nabi bakal bagja leres teh nu disebat mun dina barjanji manaon ya nabi salam Ardagaika ya Rasul salam Ardagaika ya Habib salam Salawatullah alaika Man ra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karimal walidaini hauduka as-safil mubarrad wirduna yauman nusyuri Allah ya Nabi man ro'a sahajalma man ari sahajalma ro'a eta anu ningali sahajalma eta wajhaka kana wajah anjeun nu dimaksud anjeun teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yas'ad bakal bagja hoyong bagja hoyong caket sareng Kanjeng Nabi emut-emutnya nupang caketna sareng Kanjeng Nabi jaga di akhirat teh jalma nupang seueurna mau sholawat ka Kanjeng halo matak sok sholawat sing seueur insya tumpase ae yo muskurae tumne najane kyar sapne dikae abto meradil si Rahul mah kudu kieu leungeunna jagena sota he kya kerung hae kuch khota he kya kerung hae nyaho abdi ge nu apa lagu eta mah geus karolot halo bu aya nu geus kolot mah kitu karesep teh kawan jiga mobil pariwisata ning Pak ning sok rudet mobil pariwisata aya laguna teh hayeuh we nu baheula teh aning gelas kaca nu kitu cak aing teh mang ganti atuh laguna aya kerja roh ganti cenah teh laguna aya mohon cenah Pak Ustad cenah digentos barang diganti teh Gusti gantina naon di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa cek aing teh sarua wae atuh nu mananya cenah diganti deui da teu bener deui wae ngagantina teh nu baheula deui wae bulan sabit yang jatuh di pelataran bintang redup tanpa cahaya gemintang nyahon teu biarlah bulan bicara sendiri biarlah bintang
kan menjadi saksi. Barjeng ai lagu baheula mah geuning cok ayanya ngomongan Karsih maafkan kesalahanku non kekasihna teh ngaranna Karsih. Nah si teh meni protes wae atuh nyawer henteu nyapa kuwunya. Halo Bu, halo teraskeun naon kade ieu teh cenah ongko ngomong sholawat tapi kalah nu kitu maksud abdi teh kitu ainu tadi mah lagu India ngan tiasa digantos ku sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Nuhun hatur nuhun Pak Kubu Paus Yosua berkah. Mudah-mudahan kalebet sedekah jariyah anu pahalana teras-terasan ngocor ka alam kubur ka yaumul qiyamah. Ditampi ku abdi nampi kawiatan. Emut-emut lamun nu nyawer ieu sanes kanggo abdi. Tapi kanggo pembangunan pesantren. Jadi moal dicana ku abdi ke aya panitiana. Serius, abdi serius. Jadi ngan abdi tara ngomong mimiting ke geus gede contohan ku Pak Kuwu tah cek aing teh ieu jang pesantren supaya sarerea. Tapi emang bener serius. Halo. Duka-duka dikirimkan duka henteu videona ka panitia. Biasana pami bade ngaos sok dikintunkeun naon teh. Ah kamari si akang ka ditunya. Heueuh tah nu handap teh ngewag keneh nya. Heueuh tah eta. Ka tukang ngawari ka karek pembebasan tanah ongko. Alhamdulillah. Heueuh apaleun ieu tah si akang ieu tah. Halo Bu. Matak sing sarumangat. Heueuh. Nuhun Pak Kuwu nuhun. Teraskeun Bu. Ngiringan sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Apa nanti Pak? Aing mah mana kompak hentena. Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Hadis ieu sholawat tina hadis dikutip ku Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Mantena ngutip hadis Nabi nu ieu man qala sajalma nu ngucap Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan tarojol nu nyawer. Hatur nuhun Bu Haji nuhun. Jazakumullah khairan jaza. Halo. Ieu siaran langsung atawa henteu Kang? Henteu. Live. Aduh aing disebut matre ke. Halo. Edit nya. Edit keur nyawer atuh. Halo. Henteu ketang mangga da sanes kanggo abdi kanggo pasantren. Ke dengekeun laku materi teh. Poho deui Allahumma shalli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Emut dibaca 33 kali salasa wa salasina sabaraha? 33 nanaon kitu khasiatna. Aing masuk nanya khasiat ya gini ya. Apakah usaha jadi maju? Teu kudu sholawat yang usaha maju mah. Dagang bakso we na motor. Maju. Bener ente? Atawa dagang cilok na gorobag. Maju. Da jarang mundur. Ngan lamun didorong mana gorobag sok aya nu nanya. Mang gorobag na ruksak. Henteu hade eta geuning didorong cenah. Halo Bu, teraskeun. Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Dibaca 33 kali. Naon eta teh? Di mana jalma ngamalkeun eta, gubrag eta jalma maot. Pantari urang teh bakal naon? Gubrag maot eta jalma sanajan dikubur di Jagabaya, di Panawangan, di Ciamis, di Jawa Barat, di Indonesia. Ku Allah bakal dipaparin akses antara kuburanana sareng kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo papendak patepung. Sedengkeun tadi nu pendak sareng Kanjeng Nabi naon? Bagja.
Padahal di kuburnya di mana? Di Jagabaya, di Ciamis. Nabi di Madinah. Di mana? Di Madinah. Ku Allah bakal dipaparin akses. Kang bisa kitu nya bisa wae. Da Allah mah kawasa. Leres henteu. Nu jelas eta hadis Pak dikutip ku Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Awas eta sabaraha? 33 kali Allahumma salli ala Muhammad salatan takunu laka ridhaan walahiqahu adaan. Maka antara kuburanna jeung kuburan Kanjeng Nabi eta jalma bakal dipaparin akses kanggo pendak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Halo Bu. Halo Bu. Teras ajaran Nabi saentos naon la ilaha illallah nu pokok kade salat nu 5 waktu. Da abdi sok kadang kieu aing mah kumaha ngaromong muludan ngaromong rajaban tapi salatna hararese keneh asa kumaha. Sedengkeun nu pokok ibadah mah nu kahiji naon? Laras henteu. Panaya almarhum kieu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun kalau tak sembahyang, walaupun hidup kalau tak sembahyang, apa gunanya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk Allah. Diciptakan oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah. Maka selayaknya kita manusia bersyukur kepada Allah. Dan kita pun berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Namun yang harus diingat bahwa sebelum minta pertolongan adalah menyembah. Maksudnya apa? Tentu saja meminta pertolongan itu termasuk menyembah, karena itu adalah ibadah. Namun ingat, ibadah yang paling pokok adalah sholat yang 5 waktu. Maka silakan yang paling diutamakan adalah sholat, karena sholat adalah zikir yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidadari surgaku minantu si Egi pan masuk timnasnya si Egi teh berarti salakina si Adiba eta pan adi lanceuk jeung si Abijar dua anak oge anak Umi Pipik eta teh berarti kan anakna saha kitu aya sinyal alhamdulillah aya sinyal aya deui nu nyawer. Teraskeun Bu. Halo Bu. Terakhir sok nyawer mah ulah kaganggu ku terakhir. Hadirin saudara-saudaraku, ini bagian AA ya Bu ya. Ini Pak Haji, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Nampi kawiatan, alhamdulillah. AA juga ngomongnya Sunda apa bahasa Indonesia ini? Halo. Karena AA juga dari Bandung ya Pak ya. Masih ingat sama AA Ibu? Halo? Udah lupa? Nya memang ayeuna panjarang na TV-nya. Ayeuna jarang. Abdi ge terakhir teh nonton nuju terakhir penutupan ILC Indonesia Lawyers Club nu debat teh geuning nya. Apaan teh? Pancek pembawa acara teh kieu. Pemirsa, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kiai kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Aagib. Tapi ada sebuah pepatah yang mengatakan, beri saya 11 pemuda dan secangkir kopi, maka saya akan guncangkan dunia. Kata Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia. Kita rehat sejenak. Kapan gitu meureun dengekeun sia teh. Halo Ibu. Ibu, ini terus tidak Bu?
Ahmad cuman mau nitip teh satu saja ya Bu ya, bahwa yang disebut dengan iman ini, ingat-ingat, iman itu adalah tasdiqul qalbi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tekan ngaku kita iman sama Allah, benar? Betul tidak? Ini kita teh orang yang beriman bukan? Beragama Islam semuanya, betul? Iman teh apa? Ingat-ingat, iman itu adalah membenarkannya hati kita akan apa-apa ajaran berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo? Di antaranya apa? Allah kan menyebut dalam Quran teh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Betul Bu? Halo? Dan tidak diperintah manusia teh sama Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, atau berbuat baik harus ikhlas, benar? Kalau orang ngomong ikhlas teh itu teh kan susah katanya. Emang ikhlas teh susah Bu? Ikhlas teh memang susah, cuman paling tidak Bu, kita teh mesti tahu ilmunya supaya kita bisa latihan ikhlas. Emang ada ya ada atuh. Bagaimana itu teh kalau kita pengen ikhlas? Ingat-ingat. Umpamanya gini, kita kasih contoh dulu. Ibu suka ngasih enggak ke orang? Halo? Ibu bapak suka ngasih ke orang? Kalau yang koret jangan jawab ya. Suka ngasih Bu? Ibu teh sering ngasih uang, ngasih makanan. Ada orang yang perlu pertolongan, dibantu sama ibu ya. Lalu suatu hari ibu teh mau hajatan, datang ke orang yang suka dibantu sama ibu. Kata ibu teh begini, Mang, saya teh mau hajatan, jadi datang ya ke rumah dibantu, karena memang saya teh butuh bantuan si Mang. Kata si Mangnya apa? Bu Haji, mohon maaf, saya teh bukan nggak mau bantu, saya teh lagi repot jadi nggak bisa datang. Kata si ibu apa? Kamu dibantu sama saya sering, dikasih sama saya sering, tapi sekarang saya giliran minta bantuan kamu nggak mau bantu. Dasar orang tidak tahu terima kasih. Kira-kira itu teh yang ngasih ikhlas enggak Ibu? Enggak ya. Apa penyakitnya? Ingat-ingat Bu, penyakit orang tidak ikhlas teh gara-gara merasa memiliki. Betul? Betul tidak? Nih mau kasih tahu nih Pak, kita kalau dihina sama orang, kalau tidak dihargai sama orang, kenapa marah? Karena kita sudah masang merek sendiri Pak. Benar? Kita pulang dari Mekah, lewat banyak orang, kata orang yang ada di pinggir jalan teh, Mang mau kemana? Nggak jawab. Kenapa? Karena kita sudah pasang di hati kita, saya pulang dari Mekah berarti merek saya haji. Betul tidak? Betul tidak? Begitu datang orang salaman biasa saja, dalam hati teh orang nggak tahu saya ini ustad. Kenapa sakit hati? Karena masang merek sendiri, merasa harta teh milik sendiri, merasa sehat teh milik sendiri, merasa ilmu teh milik sendiri, merasa jabatan teh milik sendiri. Padahal mabuk kalau pengen ikhlas apa? Jangan merasa memiliki. Jangankan yang dimiliki, diri kita saja bukan milik kita tapi milik Allah. Benar? Setuju tidak? Kita ngasih ke orang, kenapa harus dibalas sama dia? Orang diri kitanya punya Allah, sehatnya dari Allah, rizkinya dari Allah, yang dikasih ke dia pun punya siapa? Punya Allah. Dia yang dikasih oleh kita makhluk Allah. Betul? Kenapa harus masalah? Halo Bapak, ini paham tidak nih? Halo Bu, setuju tidak? Makanya nanti ya
kita soal politik nggak usah dipikirin. Pokoknya kalau mau milih, milih yang mana, seneng kemana silahkan. Jangan sampai antara kita dengan kita karena beda pilihan bertengkar. Itu teh kita rugi 2 kali Pak. Sudah yang dipilih kita teh belum tentu benar, kitanya jadi apa? Jadi bertengkar, kan rugi 2 kali ya. Dapat uangnya pun enggak. Halo? Tapi ini mah yang kampanyenya hebat, jangan ketipu sama yang kampanye karena dia mau kampanye teh dibayar. Juga mau lah kalau dibayar mah. Bener, kita teh kan sering begini, ada yang kampanye lalu kita teh ingat, karena orang ini yang kampanye berarti memang calonnya hebat. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang kampanye mah gimana yang bayar? Halo? Halo? Gimana kalau ada yang ngasih uang? Bagusnya mah ya jangan diterima. Tapi kalau udah diterima berarti wajib nyoblos yang ngasih uang. Benar tidak? Tapi masalahnya saya nerima dari sana sini. Wah, itu mau masalah Bu ya Bu ya. Ingat Bu, jangan terlalu kenceng Pak soal politik mah ya. Orang ngomong ini mah kalau begini dia akan agama jadi begini. Bohong Pak, bohong. Kenapa saya katakan bohong? Ingat-ingat Pak, yang kemarin periode sebelumnya koalisi sekarang jadi lawan. Yang kemarin jadi lawan sekarang koalisi. Di mana Pak ada ngomong benar sama salah? Yang ada hanya menang dan kalah. Betul? Betul tidak? Mendingan apa? Pokoknya mau pilih siapa silahkan. Kalau tim sukses dengan tim sukses tinggal begini, kamu dapat uangnya berapa? Ini mas saya masih segini, kamu berapa? Segini. Masih mending kamu lebih besar, mending gitu Pak. Halo? Iya atuh, ya. Betul? Halo? Pokoknya mah tong naon? Tong parasea, sakitu abdi mah. Tong naon? Jigrek nu mana we milih mah? Tong pasea insya sabab rugi.